alhamdulillah gitu nya banyak selama dia berjalan ngalangkah saya papasan sepur lewat tapi punya hiji rasa ada kekuatan yang mana benar-benar kalau kan orang benar-benar kayaknya akan ada kena seni teh benih luar biasa gitu. Contoh lagi dengan dina seni mah orang sok bisa nyirikeun simbol anu aya dina jati diri urang. Urang mah yang beda jeung batur. Lain orang yang nurutan batur dengan pedan orang buka cirina ada orang kia naon naik diboga-boga orang betul-betul ciri khas masing-masing eta mah paribasana dapur urang dia nya kieu cuman aya anu hayang luhur tangtung tah eta kudu dijauhkan. Iya bah, sama motong deui ya. Betul. Kasepuhan pertama wayang biasana ieu ketua gitu pertama wayang. Sok aya rajeun bah. Da ada tijen gitu nya ngaranna tijen sareng masyarakat anu resep jeung teu resep leuwih. Awas senang aya pentok teh. Ya itu tramu wayang mah. Setiap festival nu diayakeun teh sok mahiwal jeung batur. Ya Pak Ketua. Kenapa? Istilah modal, ada goreng dia mana? Ada mie. Bukan kurang, itu ciri khas urang. ciri khas kurang, itu dia mah. Jadi ciri khas. Bahasana ciri khas. Waalaikumsalam. Abah kalarisan. Anu maya bumi gitu. Kalau ieu nu ngasuh baru dah. Alhamdulillah. Ya, 10 kalarasan banom ya pada termasuk nah ieu teh nurutan tompeng di mana kan tompeng di Jawa gitu. Kayak gitu sok ngaraos disebut ngemut nurut enggak saking dia aya urang kegiatan urang anu dina festival sok rajeun aya badawang anu teh aya di batur sok diayakeun di Petamong Layang nya anu janten emutan abdi kapayun bukan berarti abdi hoyong nunjukkeun nu aya di Petamong Layang mu hoyong katampi teh nu aya di Petamong Layang gitu bah amun teu katampi misalkan nyamus lah Petamong Layang tong aya anu kemudian ku abdi ge dilungsurkeun diuihkeun deui gitu Sebenarnya mah dari seni mendukung takna ayeuna model baru eta ge lain urang ayeuna model naga nah laras eta lain mendek mudaga dinya ngan urang naon ngayakeun seni ye kreasina gitu jadi dikompilasikeun dicampurkeun lahirna naon Jadi istilah yang kolaborasi lah istilahnya. dikompilasikeun di zaman ayeuna jam kitu jadi ulah kuulun udah ke zamannya nya nah sok aya diibaratkeun siuh gitu nya alah siuh aya netizen oge gitu nya nu nyarios eta mah naga cenah nu gaduna ge Cina Cina baron aya besok diemulkeun deui esok aya sisila tina Kasundaan aya laut selatan simbolna naon sedangkan Prabu Siliwangi oge simbolna teh hujan sareng mau bahas heula cenah bah naon cenah teh bahas heula teh naga we heula ada merenan lamun ibu mah aya naga aya naga teh meureunna ceuk palos sama abi ngadangu dipun guru keur kahirupan cenah tapi di emutkeun deui geuning
seolah-olah selang lamun urang nyokot cai tina hiji sirah selang teh teu lurus geuning Mbah. Mangga meureun Mbah eta mah kanggo netizen mau beli salah paham, mau diputar mulai mau aya topeng, aya liung, aya banteng, aya naga, sok eta seueur Bah. Nya mun budak gadinya mah namun budak kana ciri khas daerah urang mah sebenarnya mah sasapian. Eta ciri khas mah perantaran ayeuna loba kreasi gitu. Nu ayeuna naon diramekeun itu pada make ieu pada make. Kena naon eta mah. Ieu abdi salaleka punten Bah gitu nya. Asal budaya dina diri urang lumpat ka seberang. Nu penting nama eta. Budaya urang budaya Sunda. Eta penting nama akurna. iya. Aku rekenana karena Islam. itu makanan Jadi kieu kenapa oge jeung pada Eba pada dengan ketua pada kita mulai dari ketua mah sok tara hafal kan ngapalkeun aya isu rek ka mana isu geus rek ka mana nah cenah supaya nama banteng, buning, liong, hirupna kok beda-beda. Ya besok dia buatkan oh geuning dari Putra Mong Layang teh di keluarga Putra Mong Layang teh kalakana ge beda-beda geuningan. Aya nu ngaler ngidul, ngetan, ngulon, tapi tujuan Sarasa, mun sarasa tanya. jadi ukur kreasi seni nah heula apa itu ngomong-ngomong can ngawilujeunkeun heula ieu kepada nonoman Sunda Sarasa anu nonton para sepuh Putra Mong Layang khususna nu aya di Kampung Mang Layang oge ieu teh saresna mah meureunnan sepuh Putra Mong Layang oge sepuh anu ti medal kahuripan oge meureunnan di Naga Langit oge meureunnan da saat Kampung Mang Layang teh sinina teh masih kene leuyeub Bah gitu. Atuh Abah ngawilujeunkeun heula sareng Pak Ketua sang nenek eureun ngawilujeun heula keur kabaraya Sasunda Sarasa anu masih kene resep kena sini Sunda gitu. Mangga di Pak Ketua lah. Alhamdulillahirabbil alamin. Atur nuhun ka Baheula mah Putra anu mah kalot gini kan. Ieu barudak geus kadang ge barudakna baru datang gitu. Alhamdulillah Saya incu-incu. ka tempat di keluarga Putra Mong Layang. Terus alhamdulillah ngarojong di sepuh di kaler kemari alhamdulillah parantos melaksanakan kemari dinajat lembur alhamdulillah terus naksen itu kamu di kayana terus kemari di acara Wirangkala. Wirangkala alhamdulillah Kalapan wali ini. Salapan. Tujuan. Di andi ati pika pungkur di emang hari Wirangkala mah ngaranna ngemut pangemut pengennya ke mana ngemut setiap tahun orang perjalanan di Putra Mong Layang pantos 8 tahun paneka 10 tahun pangen berjalan Oh iya Pak, abi ka Caios ada. ya alhamdulillah Kalau time bro